Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Monyok. Buku enggeus, pensil enggeus, pulpen enggeus, penghapus enggeus. Enggeus kabeh kitu. Tapi asa anu kurang naonnya. Oh heueuh, pangaris Neng anu beusi. Injam ku si Sanecan dibikin deui kitu. Ketanyakeun di sekolah. Neng, geus siap can ieu mangkat sekolah teh? Enggeus mah ieu mah, tinggal bekalna. Mana minta? Mana duitnya? Oh iya. Ya, nepi sorenya jang jajanna ya. Yeay, akhirnya Neng punya uang lagi alias di bekalan. Hihi. Tapi Neng nah mana asup sekolah tanggal 13, lain tanggal 12 kemarin ngomong teh. Belah naonnya diundurnya kala. Belah naonnya mah? Nah, ai maneh kada balik nanya ieu tehnya. Kira-kira ka ditu angguran mah bisa keberangan tugas berang. Iya atuh mah Neng berangkat heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh si Jasmine teh nyampernya. Nih, alarm teh jeung teu hurung sagalanya jadi we aku kesiangan. Geus cenah buku buku fisika di mana ya? Tumbennya si Jasmine po ayeuna teh nyamper. Can hudang kitu. Tapi teu mungkin lamun can hudang mah. Atau geus ini teh heula nya. Itu juga tidak mungkin jika nama kan Neng temannya satu-satunya. Jasmine. Iya Neng kela ini gimana buku teh? Bewe ah. Tumben si Jasmine can siap. Kaberangan gitu. Ayo Neng. Jasmine kamu teh nyamper Neng tumben biasana ge nya. Kau mau wae kieu teh geus ieu geus jig dina benteng. Tapi kok tadi tidak ada Min? Kenapa itu? Iya aku teh kesiangan tahu. Alarm aku nggak hurung. Padahal aku teh udah bikin alarm 10 tahu. Setiap 10 menit tapi kenapa nggak hurungnya alarm aku? Alah eta mah alarm nana teu hurung meureun Jasmine, tapi kamu na anu kebo jiga nama. Alarm hurung teh hudang. Dih mini sih kamu mah sotoy hayu Dih, sok tahu cenah. Neng mah emang tahu kamu mah kebo Jasmine. Nyipankeun heula suuk be aya cemilan. Iya jangan nonton si Gopi. Tapi kela poho. Pan gasna ge beak aing bisa poho kieu nya meuli heula ah. Aduh. Sekolah telah tiba. Hore ya. Meni sebenarnya mah ibu era teh hoream ka sekolah teh. Mulai sekolah deui teh hoream. Tapi penasaran aya gosip-gosip naon nya kira-kira di sekolah ieu? Aya teu nya gas di si Reni. Har heueuh geuning poho. Dek meuli gas tapi gasna teu digubog geura aing mah we ka si Reni we heula ah. Har Bu Erna, ka mana ieu? Sakola? Muhun Oma Neng ieu teh dek berangkat sekolah ieu keur manasan motor. Hari pertama sekolah pan? Di ka mana ieu? Dek ieu Bu Erna dek ka si Reni Mama Neng teh dek meuli gas beak di imah. Oh kitu eta teh. Tapi Mama Neng apal teu? Beak ieu geus apal teu nya. Apal naon ieu teh? Apa teh kepala sekolah anu di sekolah Bu Erna teh gini anu kumisna baplang dipecat iya har nah jeung dipecat sagala eta teh Bu Erna aya kasus apa naon ieu teh apa namanya kepala sekolah eta teh osok narik iuran ieu boka guru boka murid tapi teu jelas eta iuran teh iuran naon terus sok nyeun peraturan anu aneh-aneh terus guru-guru teh nya tararesepeun ieu ka kepala sekolah eta teh diktator pisan ieu terus eta mah si Pak Ilham kesal pisan jiga namanya ka si kepala sekolah teh dibejakeun eta mah ka ketua yayasan bahwa si kepala sekolah teh osok pungli jadi dipecat ku kepala yayasan teh. Padahal mahnya eta kepala sekolah tehnya beungeut teh alus kitu jiga nu alim jiga nu saka masjid geuning. Tah kitu patutnya teu balik. Mama Neng zaman kiwari mahnya teu bisa ditinggal dina beungeut ieu. Beungeut alusnya tapi kalakuan teu alus mah pret. Bu Erna nu kasep tehnya loba teu balik ieu mending anu goreng patut. Tapi mending na kita goreng patut ge nya. Kumaha atuh nya? Har, nah jiga si Ica eta teh. Si Ica lain eta Mama Neng. Emang si Ica eta mah Bu Erna, tapi nanti make seragam si Ica tanya. Masa sekolah gitu? Har Ica, dia Ica. Iya Bu Erna ada apa ya? Ari Ica dek ka mana ieu teh? Oh ke rumah Neng Bu Erna, Ica teh mau nyamper sekolah Neng. Nah ada si Neng emang geus mangkat Ica. Tapi Ica nah ieu teh tengah geus seragam ke sekolah teh. Ini mama Neng seragam Ica teh soek sama Nenek Ica belum dibenerin. Kalau mau beli baru juga Ica nggak punya uang jadi pakai ini. Oh gitu Ica. Mending si Icanya.
Alah, tanda naon Ica tengah nggak seragam oge. Kayak kubu Erna diizinkan malah. Pan Erna mah sekolah sekedap. Jadi lios tanda naon. Iya Bu Erna. Yang nggak satu Ica gerah mangkat ke sekolah, iya bisa kasihangan. Ya jangan Ica jangan bekal. Ya Mama Neng makasih ya udah ngasih uang sama Ica. Nya Ica sami-sami. Ya udah tuh kalau kayak gitu mah Ica pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ica. Meni karunya kitunya si Ica. Duh aing. Heeh Mama Neng karunya si Ica tehnya karena inditna lempang, bajuna soek, waya ke karek ini kena budak teh. Atuh meureun telatnya sakitu lempangna lelet si Ica mah. Nah, atuh teh dibawa barang ari kitu mah Bu Erna. Entah yang barang Mama Neng Bu Erna teh, tapi Bu Erna teh dikasih usep heula ieu. Poho tadi can suntangan jadi suntangan heula ieu teh. Ieu mah moal aya si bucin ieu mah nya si budak cinta. Ngeus atuh ari kitu mah Mama Neng kasih Reni heula nya rek meligas. Hayu ah. Hayu Mama Neng. Nah, kadinya ka warung teh. Kumaha ya Mama Neng cenanya? Kasih usep heula ah, suntangan heula. Berangkat. Meni cara betenya boy ieu Mas. Nyusun lebih ka dua iya dua jola. Meni istirahat heula di belah dia di saung Mas. Memang yo sakit gigi itu sangat menyiksa. Aku baru sembuh. Sebulan aku sakit gigi. Aduh, nyut-nyutan tenan toh. Loh. Meni tunduhnya angin sepoi-sepoi. Wadon, kok aku lagi opo toh? Iya Mas teh, kerjaan teh ya karek anggus nyusun. Aduh, kamu iki yo aku dengar-dengar kok nyuci tiap dinten niku. Sayang air tondo. Har. Apa nih Mas laundry atau ibu ini teh beli? Kumaha aja paham tuh sih? Oh iya ya, lali aku. Maaf yo, tapi aku duduk neng kene. Gak apa-apa toh? Ikut yo. Mana dek daun senangnya dek dedinya. Kok iki ngomong apa toh? Dipikir aku iki ora denger ta? Ora sopan kok iki. Ente Ibu maksudnya teh silakan Ibu. Non monggo gitu. Monggo Ibu gitu. Mangga. Nah gitu dong kalau sama aku iku harus sopan. Aku iki kan lebih tua daripada kowe toh. Iya Ibu siap si paling tua lah. Tapi Ibu nah Ibu tuh tara kalori mah ya teh di mah wae ngerem nih. Kunaon ya? Ini loh, aku iki sakit gigi, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sekarang itu aku baru mendingan, jadi aku bisa keluar iki. Oh, ibu tuh nyari huntu, pantesan tuh keluar. Panjangnya masnya ibu tuh balik kata kalau mau ibu. Ada ibu mah balik kalau mau ibu ya. Mohon maaf ya mah bertanya dengan nada lembut gitu. Ya bakal pulang toh, orang aku juga punya rumah, tapi aku iki belum pulang kalau Erna belum siap. Siap nah, nanti maksudnya ibu. Siap ya. Siap gak? Gitu lain lantai gua ya. Ya siap segalanya Tondo. Erna iku yo harus jadi mandiri, jadi wadon independen ngono to. Kalau sekarang Erna itu masih harus diingatkan, belum siap apa-apa, belum mandiri. Oh gitu. Pantesannya Bu Erna tadi stres saya ngomong itu. Tapi Ibu, ada rumah Ibu tadi di mana ya? Di Jawa apa di mana? Rumah saya ku ya di kampung loh. Maksudnya teh kampungnya di mana gitu maksudnya teh? Apakah di Jawa, apa di Sumatera, Kalimantan, Bekasi, atau di Pulau Gebang? Di mana? Oh alah ikut tau maksudnya. Kampungku iki yo ada di Cirebon. Oh gitu tante. Ternyata ibu teh orang Jawa iya pan ngomongnya Jawa kita jadi penyemas teh si ibu ini orang Jawa juga nate gitu. Yo kan Cirebon juga Jawa toh, Jawa Barat. Oh kayaknya lucu sih ibu ya lucu. Kowe iku aku baru bercanda segitu juga udah ketawa ngakak ngikik toh. Emang kok iku kenapa toh nanya rumah aku di mana kenapa toh? Ente ibu ya bakur nanya aja we emang kepo sedikit gitu. Aing mah meuli gas teh gasna tinggalin duitna kan dibikin kasih Ica. Aing terjadi we ieu mah meuli gas teh. Har Imas, akur gening. Har. Umurna mah sok mana wae ngomong tanya meni. Dia tuh ya. Mau ada dia memang mah. Ngan keur naon ieu dua sejolik berkumpul. Yo kowe ngeliatnya apa Tondo iki? Lagi ngobrol kan kelihatannya. Berarti kita iku lagi ngobrol Tondo. Kowe iki maneh mahnya batur geus nanya baik-baik angger we nyerenteng. Aing, bae tuh maneh lah mending tong tembalan kitu batut mah tepkeun. Kowe iki dari mana Tondo? Kok datang dari sana iki?
Di mana we atuh bari lagi naon ieu tatanya? Meni jangan penting we nanyakeun teh ieu. Loh. Aku iki tanya baik-baik kok kowe jawabnya koyo ngono toh? Walah, ora sopan kowe iki. Tuh, panteng nanya ibu dikitukeun ku batur teh, matakna ieu tong kawas kitu ka batur teh. Kudu sarua ieu, sarua sopan. Kowe iku kok ngejawab terus toh? Ora sopan. Aku iki wong tuwa. Kumaha maneh we lah lieur. Keur ngobrol ke naon ieu Mas ieu maneh di dieu? Jeung eta Biasa we mana emak keur ngobrol gitu sedang bertanya mertua Bu Erna teh asalnya dari mana gitu. Where are you come from gitu. oh gitu. Meni teu penting ieu Mas ditanyakeun kitu patut. Ya emang terpenting mah maneh. Nyawa satunya Imam kajarola ya tunduk teu kuat Imam teh aduh. Sok we mama maneh ngobrolnya jeung mertua Bu Erna nya sok we akrab. Meni haroream ting duduaan jeung nu kieu patut. Balik mah maneh ya. Loh. Kok pada ninggalin saya Ki? Oh alah, ora sopan iki. Sanggul iki kok menyusahkan aku. Ya wes lah aku mulih tenan. Mana iki sendal aku? Ari si Seneng ka mananya we kieu can balik. Anggo cek Bu Erna cenah balikna gancang PN teh. Teh heula bisi ngatrok. Ari ibu-ibunya sok rupa-rupa wae. Biar aya gamis kitu patut meni kudu didapatkeun aing. Ku anggar Bu Erna mahnya aya simpen motor dinya teh. Nya poho Bu Erna teh nah disimpen di dieu nya. Lan mengkol ka dinya bae we. Nah ari Bu Erna kalakuan teh terobah-robahnya. Ngan Bu Erna, nah Bu Erna mah geus balik si Neng acan ieu teh. Nah ada geus balik baru dak mama Neng. Malah Bu Erna ieu teh hitungan telat ieu teh rapat heula jeung eta kepala sekolah baru. Har, geus balik ta tadinya. Nah si Neng mah can balik. Ieu mah pasti ulin heula geus si Neng mah ka mana ieu. Aing paling ge ulin badan baru dak mama Neng. Biasa atuh namanya juga anak-anak. Jeung geus atuh mun kitu mah Bu Erna mangkat deui nya. Hayu Bu Erna ka mana ieu? Iya Mama Neng Bu Erna tehnya ada kerapat iya jeung ibu-ibu Nurul Iman ngerapatkeun gamis eta, gamis simer-simer. Harna hayu motorna mau dibawa Bu Erna. Halah meni kudu dibawa Mama Neng peda ka Masjid Nurul Iman, meh apa motor mahnya. Hayu Mama Neng teu bayun yeuh. Hayu meni aya-aya wae nya si Era Sumarni nangan ngasih Neng Ka dia aya teh nya di dia. Soal teh Isya kamu teh dek Ava ini teh ngajak kumpul teh. Ya kita kumpul-kumpul aja we guys sambil ngemil-ngemil kan udah lama yuk kita teh kumpul pulang sekolah. Hehehe. Meni ngopo panggil gaheng keneh kumpul geranya. Mana tuh cemilana ieu teh Ica? Kok cenah bari cemil. Ya udah antus sebentar. Ica liatin gerak ini jajanannya Ica. Maaf ya tasnya soek. Tuh guys jajanan Ica. Tumben kamu punya duit, Sya? Ica, kamu boga duit di mana iya teh? Asa ku tumben. Bisa lagi kan kamu mah boga sepeser-peser acan kan? Ya kan ini mah uangnya juga dikasih sama kamu Neng. Nah Ica kamu diberi ke mama aku iya teh? Ya kan tadi pas Ica berangkat sekolah teh Ica teh mau ini nyamper Neng dulu tapi kan Neng udah nggak ada. Nah terus Ica teh ketemu sama Mak Neng terus sama Mak Neng dikasih uang 50.000 rupiah. Meni budak lagi kur diberi 8.000 nepi sore. Ini budak batu diberi 50.000 gram meni. Kumaha sih si mama teh? Nih kamu diberi ke mama si Neng ini teh dalam rangka apa ini teh Cina Isya? Tak apa sih Min dalam rangka apanya mah tapi feeling Ica mah itu teh mama Neng teh nungan teh berbagi aja gitu tapi hanya kepada anak yang solehah kan Ica mah solehah. Maknya anak solehah teh bobogohan Ica meni tidak mencerminkan solehah eta mah. Mana eta geura bagikeun eta cemilana atuh. Neng hayang. Neng. Thank you Cak. Ya kan gini mah enak nih ngobrolnya sambil nyemil. Thank you ya Cak. Iya sama-sama. Tapi kan, nah hanya kepala sekolah teh diganti. Anu aya nama nah sarada montok gitunya. Jeung kumisna baplang. Nggak tahu Ica mah geus lewat menurut Neng eta mah masa tenggangna jadi we diganti menurut. We da kartu SIM Ica masa tenggangan. Emang kalian gak ada yang tahu ini teh? Kan kepala sekolah yang dulu Afin dia. Oh gitu eta teh Min baru tahu dah Ica mah. Nah pindah Tete Jasmine. Ada kamu cek saha? Cek aku lah. Teka deh barusan. Iya maksudnya teh lain gitu maksudnya teh. Ada kamu apa di mana? Gitu.
Oh ya kan aku teh tahu dari orang atuh Neng. Soalnya kan itu diomongin dari kakak kelas sampai adik kelas semuanya diomongin. Tapi ya guys, Ica mau cerita deh. Cerita naon, Cak? Kan tadi teh kita teh upacara ya guys. Nah pas upacara teh kan Ica mah di belakang. Karena kan Ica mah nggak bisa kepanasan ya. Nah pas di belakang teh ada Ayuda yang anak OSIS kening ketua OSIS teh. Dia teh nanya tahu sama Ica. Emang nanya naon gitu, Cak? Ayuda teh nanya gini ke Ica teh cenah. Ica, kenapa kamu nggak pakai seragam sekolah teh? Kenapa pakai baju itu? Cina kayak baju kampanye gitu. Nanya teh, meni perhatiannya Ica kuat ditanya kayak gitu. Lain perhatian atuh Ica eta mah tapi penasaran karena kamu beti alias bedati batur. Meni GR pisan kamu mah koneng ih. Amit-amit. Ya nggak apa-apa tuh Jasmine, siapa tahu ya Ayuda teh tiba-tiba ini kepikiran Ica gitu abis ngobrol sama Ica teh. Kan Ica melekat di pikiran orang. Jadi meni fik mira eta si koneng. Tapi guys, Ica mau cerita lagi deh. Cerita naon deh atuh? Pas tadi upacara teh ya, pas naon ngaranna teh anu ngomong-ngomong ibu gurunya anu eta pokona mah Ica teh ngadengnya aya anu ngojorowok cenah I love you gitu sia. Sahanya? Saha eta teh? Emang kayak gitu? Hah? Nah, ada anu gorowok. Ayo gitu. Heeh, Ica bari naginya saha ieu jelema gelo mana anu ngajorowok pas upacara. Meureun teu ditampilin eta kubu Nur. Iya gitu nggak ada. Perasaan Ica aja gitu eta teh. Matakna atuh Ica kamu teh lamun keur upacara teh ngalamun jadi kasambet kawas kitu. Bahwa mah eta teh lain jelema anu jorowok teh bisikan setan bahwa mah eta teh ngomong I love you tapi ayo ikut aku ke neraka. Ih, sieun. Tong ngalamun. Ning si Ica mah mau ngadenge kamu udah bejan sakumaha ge. Tuh kan? Oh, nyamin. Tapi Jasmine, kamu percaya teh sih ada si Aurel kemarin liburan ke Singapura? Aku mah gak percaya sih sebenarnya kan dia mah suka itu, suka ceritanya dilebih-lebihin. Tapi juga dia bukan ke Singapura ya kayaknya, tapi ke Singaparna. Ica nggak percaya nih, kan si orang mah beunghar. Emang mana apa gitu Ica ya teh kan ngomongkeun Aurel anu mene. Padahal Ica mah anu kieu kan, anu siap nah eta. Lain atuh Ica eta mah Aurelna Aurel artis, ini mah Aurel yang ada balas bogonya geuning na beungeut nyate ada hafurnya. Hafal teh. Oh, anu eta. Terkenal Ica mah jadi terpercaya. Dasar si koneng. Tuh ini si eta mah lieur budak teh. Tapi Neng ini kamu udah ulin gak ganti seragam? Mama kamu mau ngambek? Ya mau lah. Si mama mau ngambek dah taruh omak-amak kan Neng mah. Dasar budak burung. Ku aing di tangan ka sawah eueuh. Nah kemana ngatrok? Nah budak tehnya. Tinggalikeun aku aing balik dibanting budak teh. Dasar budak nu tunjung. Hah, aing. Siapnya kayak. Coba. Oh. Aman. Ini perhatiannya sama Ica aja. Dah betul. Oh. Ca, aya ieuna masa tenggangna. Perang. Drol aku ikut. Aduh, ini kecepet aku. Gimana kalau sekalian kayak gitu? Tumben nungguan dua. Udah, apa yang? Oh. Iya dia nyeri. Tapi kamu namanya kebo. Alam huruf kayak. Oh gitu. Oh gitu. Asik gede. Tapi nah si Jasmine tuh ben can nyamper Neng. Can nyamper teh nyamper. Alah eta mah alarm tuh susah. Tapi teu mungkin si Jasmine kaberangan. Ini teh heula komo eta saking sudah mungkin. Iya. Masa ya doang bentar. Iya, kayak enggak enak ya.